Hukumna ngadahar reuhak nalika keur puasa ditafsil. Upami eta reuhak geus dugi kana makhraj kha alias adnal halqi ujung tenggorokan, tah eta mah tatkala reuhak diteureui deui batal puasana. Tapi lamun eta reuhak kakarak dugi dina makhraj ha aqsal halqi pangkal tenggorokan, tah eta tatkala reuhak didahar deui teu matak batal puasana. Sakumaha keterangan dina kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 452 dugikeun ka 453. Didinya aya ibarat hukmun nukhamati, hukum ngadahar reuhak nalika keur puasa. Wa mithluha sareng eta sapertoskeun ieu nukhamah al-bulghamu ari hukum ngadahar lendir. Fiha tafsilun, hukumna ngabatalkeun jeung henteuna kana puasa tatkala eta reuhak atawa lendir dimakan deui. Tafsilun, hukumna diperinci deui. Kahijina, idza wasolat di mana-mana dugi ieu reuhak haddaz zahiri kana batasan zahir alias makhraj kha alias adnal halqi alias ujung tenggorokan atawa geus nepi kana mulut, fabtalaaha tuluy ieu si jalma teh ngadahar deui kana eta reuhak anu geus dugi kana ujung tenggorokan atawa sumawana geus nepi kana mulut didahar deui, tah eta mah batala saumuhu, batal puasana ieu si jalma. Kaduana, idza wasolat di mana-mana geus nepi ieu nukhamah haddal batin kana batasan batin alias makhraj ha aqsal halqi pangkal tenggorokan, fabtalaaha tuluy ieu reuhak atawa lendir teh didahar deui, fala yabtulu maka teu batal naon saumuhu puasana ieu si jalma. Jadi tatkala eta reuhak kakarak nepi kana haddal batin batasan makhraj ha alias aqsal halqi eta reuhak atawa lendir diteureui deui eta mah teu matak ngabatalkeun kana puasa. Hadduz zahir ari anu dimaksud batasan zahir eta teh makhraju harfil kha'i, tempat kaluarna makhraj kha alias adnal halqi ujung tenggorokan. Wa haddul batin ari nu dimaksud ku batasan batin reuhak geus nepi kana batasan batin diteureui teu matak batal eta teh makhraju harfil ha'i, makhraj haraf ha alias aqsal halqi pangkal tenggorokan. Waktu lifa diikhtilafkeun fi makhraji harfil ha'i dina makhraj haraf ha alias wastul halqi tengah tenggorokan, reuhak geus nepi kana tengah tenggorokan makhraj ha. Ikhtilaf para ulama. Fa'in dan Nawawi mungguh Imam Nawawi mah makhraj ha itu wastul halqi itu min haddiz zahir, termasuk batasan zahir. Fatu betilu as-sauma, reuhak geus nepi kana makhraj ha wastul halqi tengah tenggorokan, ceuk Imam An-Nawawi tatkala diteureui deui eta matak ngabatalkeun kana puasa. Idam talaaha di mana-mana neureui ieu si jalma kana reuhak nukhamah ba'da wusuliha sabada geus nepina ieu nukhamah ilaihi kana ieu makhraji harfil ha alias wastul halqi. Wa inda Rafi'i mungguh Imam Rafi'i mah makhraj ha itu min haddil batin, termasuk batasan batin. Tatkala diteureui deui teu matak batal puasa. Fala yubtilu maka teu batal naon ibtila'uha neureui deuna reuhak tatkala geus nepi kana makhraj ha tengah-tengah tenggorokan wastul halqi teu matak batal ceuk Imam Ar-Rafi'i. Bade nyandak pendapat Imam Ar-Rafi'i mangga, bade nyandak pendapat Imam An-Nawawi mangga.
nu paling kuat pendapat Imam An-Nawawi, tapi teu salah oge lamun urang ngamalkeun pendapat Imam Ar-Rafi'i. Sah-sah bae. Wallahu a'lam bissawab.